Bah, baik mau kulineran lah. Kemana ulin baik? Nang ulin kolot. Mau nang ulin. Sia mah ku teu beunang diandalkeun ku kolot sia teu cara si ieu nu awewe ge ngarti sia mah lalaki kumaon sih sia Tama awewe pan. Nya yang salah geura ka ditu sia nah geura ka ditu sia anak durhaka sia KBG lah Aing kan daripada ngabantuan. Ibu aing resep meureun nogar-nogar. Boga abah kitu-kitu teuing ngacaprak bae. Aing mendingan molor di dieu. Kubu tiis ngeunangan. Sare aing lah. Ai pida lah ka kebon carangkeul ieu cangkeng aing aku kue tadi ku oleh cenah ieu anak abah nu paling geulis-geulis sa kabupaten. Nah gara-gara bisa abah iya dong abah mah kitu ge calon fuckboy ya lamun jaga bapak taeh nya ieu kebon abah ieu ieu mah jaga besing pida ke hayang warisan ke ieu kebon abah ieu kabeh nya ulah poho ke poho di ge ka ditu di ge nyasar kebon abah ulah kayaknya ieu kebon abah ieu tah kebon laja ieu nya ulah poho oh bae adis sia tah ka mana teh kudu nyaho tah jomblo emang ge adis kebon kedang aing heng saarasak pak encan nya aing coba aing nak naon lah bisi baruruk ya aing man ieu kedang aing heh jadi kieu poin krimus disurubuk ya gedang tapi jadi buah naonnya aing itu mah apa ya tos naon kebon gedang isi gitang kamananya titah ngantiran ya ku harares ya aing selapar kieu geus tereh burit induk pararoek geus hujan mana isi gitar lah nah aing ngantiran yuk kamana sama aing di sawah gitu di ngantiran ieu sebenarnya aing mah embung jadi poin dari pembahanan lah anak isi gitar anak aing apa yang si tadi kekerebekan bae beuteung aing mau sayur bubur sayur bubur sih kajilah tadi kumbahan ge sendokna kaji mesti hakan kita kusianya aingnya dibere urut geus ka ieu kan bae ka urang ka ditu lah ho naon kebon heula imongkeun bae di rantang nama ieu lah tadi eta mah Lapar ya aing. Mau makanin Lapar ya. Ih, ini murantang. Ini sayur. Rezeki ieu mah. Rezeki anak soleh. Mantep. Wah. Mantep. Makanlah. Selamat bisa sage. Entah. Katakun. Karunya. Gorengan mantep. Kita yang abah aing. Kemana ya? Ih. Mana sih? Ya iya. Gue saya teuingnya, yuk. Aing hese amat bodo amat lah. Yang penting jeung abah ieu gehu. aing horeng boga kebon terong hengyo. Tapi kemana dia lana mah? Mah takoka kalaulah. Hah? Takoka. Aku ngalah mae Aisyah jeung lalap mae daek maeng mah. Lah teu beuki kana takoka. Bisa teh takoka direndang. Goblok mun rendang-rendang mae emang naon ayam direndang. Geus mau terong bae. Ini. Geus murid saya geura balik. Aing lapar he tadi candahar pun ditinggalkeun ku aing eta na. Naonna terantangna. Astagfirullah. Eta sanya nu ngabeakeun baraan aing brengsek tah aya. Manya aing disasakeun sakieu. Pan tadi gorengan gehu. Atuh enak ka mana gorenganna manya ku mau eueuh. Ya itu. Malenget aing mah. Aing ngadak aing selapar aing lumayan ge. Aing pada teu ngadahar naon.
Jangan nah. Sasinya kita. Terus lah ayo. Angian, ayo. Nah ini aku sali makan. Kenyau pan bener tadi ge ngabantuan emak. Hah? Terus nah. Ikulanya tidak di dia. Oh, cara apa? Dia gitu bol aing tangkap bisulan aing diuk bae. Si Baim gunaonnya eta tidak Adesia. Kunaon sih tabas Kak, sifatna kos kitu amat. Teu nyaho eta indungna meureun gerarita. Dilairkeunna di download meureun teh di nu poek. Eta. Nyaho sorangan Adesia. Banyak di download. Teu nyaho pokona mah kitu be. Ka mana Adesianya? Aduh aing mah cara rape tang urusan jelema hiji. Bah, hayang dah bah. Siapa panjang umur. Kabeneran si aing lapar. Eta naon si roti naon eta? Iya, roti ceiin. Ciin. Hebat sia mau Dulu coba. apa? Ngeunah, coba testing ku abahnya. Allahu Akbar. Yang ngeunah baim sia. Nang di mana sih ya? Nang meuli. Nang meuli apa nang madog sia? Oh, Kalau sia ngabohong ka masa. abah sia punceun. Nang meuli. Iya baim. Pani mah gehuna plat nomoran sia. Gimana? Sawau eta mah gehu aing sia nya. Aya naon ya? Nang meuli. He kaciri gehu aing mah kok kitu. Eta bentuk nang gitu. Mau aing teh mah. Maksud eta. Sia anak nanti lain eta nanti mana? Sia geus aing. Nang meuli. Dia nang meuli cenah anak aing non maksud. Nang meuli ti Hongkong eta mah sasi. Karak manggih aing. Aing abahna si Baim. Si bae mah nusuk ngajailan aing teh. Eta sia omongan anak aing jahil cenah. Kamari aing dijailan enak geus aing eueuh ye. Aing nu ngakanan nu maling di ditu. Nang meuli ieu mah nang meuli. Di mana aya warung ti leuweung. Ngomong ai sahmatna bae. Siang ngamunjak kan ini. Sendek urusanna panjang, pendek, kumaha. Sedang bae mah. Oke, kalau begitu mah ayo urang ka ditu duaan. Nguruskeun duaan. Teh jelaseun apa urang eta. Hayang ribut jeung aing. Naon mah? Atuh mah Sia si mitina maling gehu aing. Henteu nang meuli tah mah. Aing mah kalaparan ti ditu sia mah. Bukan jauh-jauh aing mah nganteurang. kebon aing Mitna. masalahna gehu Kaciri aing. gehu aing mah. Lantangna Ih, doang. kacirina naon kabeh gehu mah sarua anu beda. Aing mah Kamari makan bae tong. sia mah jailan aing. Kumaha ngajailan sakitu bageurna, sapres. Monyet kerdang sa. Di dieu ye jelemana PA. Aing ulah Sia tarik hayang aing sia. senang aing. Aing hayang gelut jeung sia. Anak sia tukang malingan gorengan aing tahu ah. Pan sia bisa nyalakeun ka anak aing. Tadi aing di ditu. Oh iya. Aing nya kosong tuh. Sia emang nemplo di paling ku anak aing. Atuh henteu sih tah mah ciri-cirina beta mah aing nyaho kamari Sia ge gagabah. atuh bang eta kena itu. Mah ih ku capek aing mah lempangan bae. Emang yang naik naon sih ya? Naik motor lah. Semoga duit, yang kebuka duit. Iya. Sia naon? Enak geraan ngomong. Aing mah diperpanjang bae lah kos STNK. Sing ditinjuan ku enggak. Geraan, yang naon? Atuh terserah sia enak mah. Cantelan deh, cantelan. Atuh teh bae lah cantelan mah. Buka jam cek aing. Nah, eta sia. Iya si Boa. Apa kabar Boa? Tak sobri. Dia masih sobri kakak kelas orang mah heula. Manya sih. Kan ngagoreng ini saki-aki. Hah? Abahna si Dul. Oh, abang nasi do. Baim nyawa tuh sih. Saha emang ngaranna sih? Minong. Oh, Minong sia nu kereta di SD jeung aing, jomblo. Di mana SD na? Si Mentara naik sinya. Naik naon? Naik kelapa kayak naik naon naik kelas lah. Bingung naik naon. Minong lara ribut nih sekolot aja izin. Oh, nyawa eta geus kuru bae jeleutut, ti luhur ka handap. He ulah ditoel-toel. Kayak bogosnya sobri. Atuh Moalah, lah mending geus kieu mah urang bating bae urang. cantel bae lah kok. Cantelan. Sia mah anu ka hiji ka aing. Hayu ki. Allah so sweet. Siap di mana sih Bang? Terus mau itu baranya aing Di mana? meriang. Soalnya di sabeula di ditu. Oh, Jauh aing lempang capek aing. Si cagak ku yang dibawa lempangan bae. beli motor lah ja. Pokoknya. Zaman 2020 menyelempang bae. Beli ti mah mana? Mana yang boga duit? Ica. Jual kebon gede kene. Kesana mah orang sabaring yuhan itu ngumpul yuk. Ayo. Orang kesini nanya, untuk kumpul-kumpul waskinya. Kangen zaman-zaman kerengoranya. Saya ingat kan emang. Ingat. Ya, no. Aku lagi inget sih sebenarnya mah. Tapi kayak mah henteu rada inget soalnya tara naik kelas sih eta mah sebenarnya. Lain kali siap pernah naksir lain ke sobri.
Kenyang sih tapi na. Oh, siya. Pernah naksir sa inyo na. Begitu mah kos ari Noah. Iya dong aing moal aya deui kos anu kos Tapi aing nama peotnya no. Peot setelah aku ini bukan anak berhasil Sabri. anak 2 aing. Sasangar teh sih. Eta nu tadi tanu cek Bangun. sorangan no maling gehu cenah. Nah, neta anak kos kitu dia Terus anu hiji deui tah Nah. awewe. We. Oh eta hiji. Barang turak ih rampun. Sorangan boga anaknya. Moga. Bara. Sa Ih geulis eta lumayan. mana ge saha. Oh kos aduh. Tapi dangdut. Oh, gelis dong. Mana ge? Kos biduan iya Prabu. Bangkok anak aing. Bangkok. Sare bae nya cenah ngomong nama. Itu rajin main sama rajin yoga. Naon teh yoga? Henteu. Tompel teh. Serangan gaya tompelan eta teh nyokai singan mangku cak-cak. Ayo lah baiklah. Ayolah, mejaan anak urang oh. Bisi ngararedan dong No. kebon. Ayo. Cara roblog etanya si boa tikeun ieu keneh kitu bae eta sifatna. Ih, aing mah ampun. Aing bising deh mah kieu mah. Gula seserian.